aing. Lain Jo ya kieu Jo. Aing teh butuh modal heula Jo. Ih, tuh ini modal sal. Sok Jo. Yo, engke es mah ku aing tenang lah harga nama dimurahkeun. Men aing minta modal heula ya Jo. Atuh nggak modal wesal, apa moal gede pisan ieu atuh modal sorangan pira ge es mah. Moal gede ieu modal lagi. Sing teh gede ge kudu aya mah. Sasa modal heula. Sabaraha modal es? 200 Jo. 200, nah loba pisan aing jeung sagala 200 mah. Sohong ke 3 bulanan ku aing digratiskeun. Benar. 200? Maneh di mana-mana ge dagang ku aing dianteran. Tapi nginjem. Bayar heula, aing bung dibayar ku es. Benar. Sok. Tuh, duitna ge 200 mah. 50 we ya. 50. Berarti hutang 150 deui nya. Utang. Pan mana nu nginjemna nage nah jadi aing hutang. Nah kumaha Jona teu ngarti. Pan aing teh nginjem teh 200. Pan heueuh cenah tadi ge 200, aing kakare 50 tah. Da acan dagangna nage. Berarti kurang sabaraha? Kurang 150.000 deui. Ya berarti hutang 150 deui. Aing hutang. Ya saha tuh? Yo, Jo. Aing teh nginjem 200 nya. Mana bukan gocap? Da aya nage gocap. Berarti kurang sabaraha? 150. Berarti hutang kenes ya. Aing kene 150 deui. Mana teh mana nginjem teh ka urang teh? Pan aing nginjem sabaraha? 200 aing teu ngarti jadi aing hutang teh. Yo, pan aing teh kieu ya, Jo yo. Aing teh nginjem teh 200. Maneh teh ngan boga 50. Berarti kurang sabaraha? 150. Berarti hutang kene 150 kurang kene ka aing. Kumaha? Sosok buru aing mah teu ayeuna mah ku aing. Gua ayeuna mah sakitu-kitu nah. Kudu aya ayeuna aing tayangnya kok. Geus isuk we pan aing dagang teu jadi ye. Kumaha? Yo, Jo, nu ngaran-ngaran hutang mah ulah sok diengke-engke. Doraka. Ari eueuh mah ku aing nu dibikeunna salah sia mah. Atuh itu laneangan. Aing tadi mau basa kadi mah can boga hutang euy, nah jadi boga hutangnya. Teu ngarti kan wae. Aing tadi teh nginjem sabaraha? 200. Maneh bogana gocap. Berarti kurang sabaraha? 150. Jadi buru teh yang apal aing 150 deui. Isuk lah. Dicicil ku aing dicicil eueuh aing. Aku mah kudu mayar 150 ti mana? Si mana kumaha keun kana hutang teh kitu geuning. Geus isuk sal. Aing can bisa ayeuna mah. Eueuh dagangan kitu tulus. Kade Jo isuk mah kudu sing lunas. Isuk lunasan ku aing. Nanti aing kitu boga hutang nah jadi boga hutang jadi boga desan euy. Nah, jadi kurang duit aing 200-nya. Lunasan aing aneh aing. Kade bayar Jo. Karti imah euy.